Alhamdulillah betul keur lapar geus disariakeun segalana aya sangu jengkol jeung samalna jiga aya aku nikmat ieu jika sugar beban heula saeutik mah Gusti Agung ilada-lada teh sama teh Antini Antini mana si Antini 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 aya naon ya si Kang Nono ngageruan si anu neri we cowet jeung mutu aya naon nya ni kitu ngageruanana ni soak aing mah ni palaun kadeu naon atuh Kang Nono ngageruan teh meni asalna mah si anu ngahakan we cowet jeung mutu kira-kira atuh ya teh nyamal teh keur jelema atuh keur jurig tah hari jurig bagi sama Kang Nono tah apa atuh hari jurig suat teh bagi sama soalnya tadi itu siga jurig atuh nah harus kasih belannya sok cobaan kesorangan ci orang asaan ngeunah henteu tuh di celana aja nih masuk rame siga jurig we badan keur lapar moal suka bere huut ku aing mah sia udah enggeus mah moal ku aing mah isu mah bere huut sia aing mah sambal lada ya Kang Nono tarimakeun ade pambajikan masak naon main lagi coba gerak salaki datang lapar kabaran kan nempot tadi sambal jengkol ngeunah asana teh ya sama gara siga rasa jurig cenah jurig kana bakian aya mah jelema teh baki wah nyebutkeun cabe mahal ya kudu narimakeun pambajikan masak naon teh geus bayar teh ampunnya komporan nyepekeun mah ulah nyen sambal teh ulah lada-lada teuing nya Kang Nono nya ngarti daena mah cenah keur maha cenah lagi hiji Kang Nono suami teh beuki lada nah aing teh beuki lada jeung butur panas udah di mana naon lain kitu ku omongan panasan oh teh aya namanya omat nya sambal ke ulah lada teuing nya moal Kang Nono moal riweuh tong lada-lada teuing matang lari nyamal teh karunya Kang Nono atuh da suga teh beuki atuh tuh bener ari ngaran-ngaran sama di bamale ge lada da suga teh beuki Kang Nono teh beuki lada atuh memang tahun-tahun geus kawin teh nanya atuh Kang Nono beuki lada teu karang nyamal Dai mah teu langsung kucuk moal pake nyamal cara protes ayeuna we teh di ngahakanana racun boran nyamal bae di racun bawa lagi anyar aing mah kadenya si eta mah tah jika ieu manehna pengertian salaki nyari beuteuh moal ge mah salaki moal panyaugeun mah pamasakeun aing mah cenah ti warteg ke medahana aing mah tuh segitu baik kita Kang Nono teu bisa nyaman ke ku abi pangnyamalkeun pingin ditalak kowe lagi cara pada kawin si Elsa jik cak gubuk si Elsa nu begung kieu tah jik bawa sia buku oke berkualitas bae we aing mah nah hati si Antini mah ku si Elsa apa begal aing mah tinggalin di kieu tapi kan ada pengertian betul naon nanti lagi tidak masalah sama sia ya oke aing mah geus keun ayeuna mah bae masalah sambal mah nya atuh keunah jik bisa ditalak ninggal itu sia ke panggilkeun talak 10 ke panggilkeun lain talak ieu mah jik bae ditalak jik si Elsa jik ini cak jeung si Elsa kebayang gara sabar ditalak 10 sia atuh aing mah atuh teh ngapa kumaha tadi beuting lapar nya ya masih akang pagawean teh ngapoe ngan nyojejer we udah nyawa naon deui atuh udah banyak kudu nyawa buaya ya kunaon kunaonnya itu si Nono aya kira-kira aing sabar apa si Nono si Nono geus atuh geus kembali geus si Elsa jempet bapak itu Kang Nono kira-kira api
tulungan. Gara-gara sambal mah. Ya geus jempe. Kumaha itu masalah sambal, masalah sepele. Kumaha sok caritakeun. Caritakeun ka emak jeung ka bapak sok. Berarti gara-gara sambal lada sama dia sok ngerekeun 10 kali. Geus bae antep sok. Geus. Sok diuk dia. Geus. Era ku tetangga. Sok akang ijejan mah ampikeun. Sok tadi. Naon atuh naon di teta. Berarti gara-gara sambal meni geguru atuh sian rek ngahakan mutu we jeung coe si nono teh. Tong dibere sambal tuh kayak mantap Tapi lagi sauti kok. Dasarnya si nono meureunan sian kur gede amak meureunnan sian nu hayang kumaha si nono. Cengek mahal, nyeun sambal atuh. Atuh ka jama. Kumaha tuh geus kieu. Udah ngakeun lah. Oh, mah ayeuna teh jeung si Bagung si nono teh. Ayeuna teh si nono, si Esa teh Si Begung. Heeh. Eta nu marukana. Oh, ayeuna teh meni si Bagungan itu si nono teh. Ka mana Nyarekeun urang marukana gara-gara tina sambal eta teh. Kumaha Bapak? terserah. Gesan wae. Gesan wae jeung si nonona. Enak kemana aja? Tong gesan-gesan emot-emot heula. Ieu rumah tangga teh. Ah, pergi gara-gara sambal. Geus we atuh pergi sambal. Meni teh gara-garakeun. Deui ka mana si nono teh si Bagung we meureunnan eta teh si marukana. Mimilu jeung si Elsa meureunnan. Ah, nyam eta nono. Santai geus kumaha atuh rek dijelaskeun moal Bong we geus kitu mah. Moal kaduhung. Moal kaduhung aing mah. Rek milih leuwih ti si nono aing mah. Loba duitnya. Loba duit ayeuna mah. Nono mah teh digawe nya. Oh, si nono menjabat teh digawe jaba gede amak sok. Lebar kaset. Buat tanda kasep nono si nono. Aing mah tuh. Sedih kolor wae nya di. Oh, jangan gawe aing. bae ari moal kaduhung. Bejo tak cerik wae atuh gempe. Kayak siapa ibu nono. Suri. Jangan cerik wae. Tadi cerik wae. Parade ye panci, katel, acukna ye. Parade, barangna ye. Lain dia Akang. Abi mah teh masare penting teh ah. Naon, naon. Heuh itu teh ya masalah barudak. Oh, si Anti ini Kumaha tuh nya? sok we pikiranku di dinya. Kakak dititah di pikiran si di clear ieu teh mikiran anak. Mikiran jeujeur ge hese ya ku mikiran si Geus heula Anti. atuh Akang geus heula teuneun. Nih bisi dibalangkeun geura. Kumaha, sok kumaha. Heuh itu barudak kumaha? Benerkeun atuh ku lalaki. Oke lah. Sok Pikir pikir. heula. Cok, parade barang ye. Sabaraha atuh ieu? Ah, ieu mah 25 we panci mah. 10.000 Ah, nah murah-murah teh 10.000. Dah, iya 15 ye. 25 teh 2. Nah, kilo 5 lah 2. 25. Kilo 5 2. 25 we. Iya atuh bajuna ye. Tah, pilih gancang. Dipilih. Ieu nama. Geus we kieu. Si Antine urang kawinkeun deui we nya. Gitu. Emang udah solusi? Kawin teh teu gampang, kudu beres heula ieu Sampai atuh. atuh solusian ku di dinya. Ah, nya tah Bararisa ieu mah. baringung ieu teh asal laliu. Ah,
Tidak kamar siang Gusti. Gusti lagu tuh ngagaya gitu ah. Nani teh ningali atuh. Padaya eusi di jero teh. Suatu wadah lama tuh mata kan koci ari moral teh atuh. Di papantes basah harita sambal latang dicoelku jengkol goreng asin pedas jeung goreng tempena kabayang kumaha nikmatna tapi kacidahan jakalna sambal lada bobora luas nyoelna apan kuring teh boga panyakit mah anjeun kukuring dicarekan ayeuna hanjakal luas nalak tilu ka pamajikan ngagugu nafsu ngaduda segala sorangan ngajak balikan kalakah dibegegan jeung bari ditonggengan meuni sedihkan cidang Panci kate panci. Panci Bu. Si Ali teh. Anya. Mohon. Anu sok jeung si Antini. Apa lagi nya? Dia Apa si Antininya. Daekan ka si Antini. Bener ih. Ieu sia ih. Masing kayo. Sumurang teh romeheun. Daekannya. Iya, walai pa di kudu loba duit. Di dinya mah tukang bisaeun masak. Barang. Barang kieu urang tadi sepak ku si Antini mah. Matak oge nya matak pindah ka lain hati teh. Jigwe. Matak si Eta Nono. ieu teu ieu nya. Kumadinya ai dirinya yang jadi ol mah. Si Nono oge si Nono oge. Heuh bener. Serius. Ya kitu piraku loba si Kanjo. Ini abi ka dieu teh bade masih sesuatu. Badan macam naon akan? Bengketan. Kang naon ya bengketan? Kau angin Antini. Ini batur mah mere teh gelang, cincin, ieu mah bengketan rambut. Ieu mah sanes bengketan biasa tapi bengketan cinta.